urang boga si Adi. Tugas didinya mah ngajawab pertanyaan ti urang. Aduh hayang nanya. Anjing. Jawab dia. Kok tuh? Candi naon anu jabrig. Tuh, da. Mana mah giran titah nanya bener nanya nanti tidak masuk akal, tidak masuk logika. Asup akal jeung asup logika, Bray. Ji dengekeun. Didengekeun. Ya, candi mah lain makhluk hidup dan nu gondrong mah makhluk hidup. Hayam, ucing, jelema, sia teh eta pasti gondrong. Da candi mah tuh batu, tuh sia teh. Aya, Bray, candi anu jabrig. Yeuh, matakah. Naon eta? Berpikir secara logika gramun ngajawab teh Bray angge unem didinya eta. Dengekeun. Naon didengekeun? Dina logika lagi moal aya ngaranna candi gondrong sia teh. Aya eta kukeukeuh yeuh di mana-mana urang nanya pasti aya jawabanana. Dieur maneh mah. Didinya anu lieur. Tanyaan tah ke penonton mana da moal apaleun Hei, penonton orang mah pasti pinter, cerdas, bisa ngajawab. soalnya ini tanyaan. Buktikan, So, gas. para penonton. Cik penonton komen-komen berebetkeun tah na komenan buktikan kasih Bray candi naon anu jabrig. Moal aya. Aya. Aya ge nu lumutan. Aya. Lain si anjing para kedawang maneh mah. Didinya nomor kedawang. Candi naon atuh sia teh? Candi cukur. Ayo jabrig candi cukur. Tetep jelema eta teh lain candi sia teh. Candi cukur? Kadang nanya ge candi naon? Nanti candi eta. Berpikir secara logika. Beungeut.